piatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna ngalangkungan pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-22 kumaha ka pamirsa dina deungeut ieu daramang kitu syukur upami daramang mah Mang Egi oke sapara kanca dina deungeut ieu mah aya dina sehat walafiat sareng mugi-mugi urang sadayana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sateacan urang pedar carita Sundana biasa ka pamirsa disuhunkeun dukunganana nya. Subscribe oge like sareng komentarna kitu tah. Oge teu hilap toger we sakedik we nya tombol loncengna kitu tah. Cek bahasa kerenna teh menyalakan saja tombol loncengnya itu tah. Supados Mang Egi tiasa mintonkeun deui carita-carita Sunda anu saterasna. Oge pamirsa teras tiasa ngupdate gitu tah kana naon anu baris di pedar kumang. Tong yang kolong ting kana waktos mangga urang ngamimitian. Tak ieu Mbah Guru kajen kukumaha ge ieu rencana urang kudu hasil. Naon anu pake kahayangku dunungan sangkan tinekanan sangkan laksana anakna sangkan pulih deui sabihara-bihari geus ieu mah ulah satengah-satengah Mbah Guru pikeun namplokeun ilmu jeung pangabisana. Sangkan kana kabehan aya dina kabungahan atuh kana Mbah Bunga kana dunungan ulah oge bunga. Sing tenang we dudung nah ilaing mah bet masih cangcaya kana pangabisa nu jadi guru ieu teh tenang we lah. Ieu mah kawilang cetek lah urusan ieu mah. Pasrahkeun we kabeh ka Abah ieu mah. Lah. Kecil ieu mah kecil. Geus bandungan we, tongton we, lalajoanan we lah. Kumaneh dung. Ulah sok loba ting omong lah. Nu penting nama hasil laksana si tuan atuh ngarasa bunga Mbah oge bunga pas di maneh ge bunga kitulin toh itu Mbah kitu tah. Alah dudung percayalah kana pangabisa Mbah Guru. Mbah si tuan ka dieu deui tuh cik tungguan we urang ieu. Hanya hampura ya ditinggal heula sebentar. Biasalah habis nengok anak dulu dan habis bilang dulu sama si Imo harus masak yang enak biar kita makan bersama sore ini sambil nunggu kedatangan Mandor Nurman yang lagi cari kambing. Oh ya tuan, siaplah kalau begitu. Nah, yang tuan ingin pertanyakan, bagaimana nanti cara ritualnya? Harus beli kambing segala rupa itu, Mbah. Bagaimana itu?
Ieu Tuan, segala hal ge memang kudu aya nu dikorbankeun demi tercapainya daun anu dupi kahayang kurang. Untung ieu ge anu dipentangan ukur darah domba. Coba lamun darah manusia neku kumaha cing. Oh iya ya, betul juga itu Mbah. Kalau pakai darah manusia, ya kebingungan juga siapa nanti yang jadi korbannya. Untung ya sama domba dan kambing. Iya. Tuan ngerti Mbah. Nah makanya begitu Tuan. Itu diringankanlah. Untung tidak pakai manusia yang harus dikorbankan. Kalau pakai manusia mau Tuan sendiri. Jangan begitu. Tuan masih pengen hidup. Ada-ada saja kamu Dudung. Lantas bagaimana nanti itu domba yang habis disembelih, darahnya, kemudian dagingnya, bagaimana itu? Nah, iya Tuan, geeta si darahna teh pan bisa diulat alet ka unggal juru bangunan, ka unggal juru rumah Tuan. Biar setan-setan yang ada di sini pergi jauh begitu. Kalau masalah dagingnya, ya mau disate ya disate, mau disemur ya disemur, atau bagaimana suka Tuan saja itu mah. Kan semuanya bisa manfaat itu Tuan. Ya darahnya bisa buat obat begitu. Dagingnya kita makan bersama gitu dah. Oh iya. Bagus kalau begitu ya. Berarti saya mengeluarkan biaya itu tidak sia-sia. Darahnya manfaat buat anak saya, kemudian dagingnya manfaat juga buat kita-kita. Bukan begitu dong? Oh iya Tuan. Iya ya jelas. Oh tapi beginilah Dudung, kita alihkan pembicaraan dulu sebentar sambil kita menunggu kedatangan Mandor Norman. Maksud Tuan dialihkan ke pembicaraan apa? Ya, kita geser dulu masalah anak saya. Itu mah karena saya sudah percaya sepenuhnya sama Mbah Guru. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana keadaan perusahaan kita ini? Ya di lingkungan perkebunan Enteh ini, kedengarannya agak-agak rawan begitu. Kalau tidak salah dengar, selama Mandor Norman dan Dudung pepergian ke rumah Mbah Guru, itu pencurian sudah ada 2 kali. Hasil Enteh ada yang mencuri, pertama katanya 3 ton, yang kemarin juga 3 ton. Itu bagaimana ini? Iya Tuan, saya juga sebetulnya mendengar kabar eta mah. Ya anak buah padahal kabeh geus digembleng, geus dibere cara lah. Bahkan maranehna sangkan lebih tanggung jawab.
dina ngalaksanakeun pagaweanana. Cuman duka kumaha ieu masih keneh terjadi eta hal seperti itu. Ini sebetulnya harus ada penelusuran yang lebih jauh lagi. Karena apa? Masa ya banyak yang keliling, yang ngontrol atau sapam-sapam yang dikerjakan, tapi pencuri-pencuri masih bisa masuk dan begitu leluasanya membawa hasil enteh kita. Ini harus lebih bagaimana ini coba? Coba solusinya bagaimana itu, Dudung? Oh iyalah, nanti akan saya musyawarah deui lah jeung kawan-kawan anu aya di kebon lah, terutama nama jeung sapam-sapam. Nah, ieu gararawena betal obehnya. Si tuan teu nyaho anu ngabanjut eta hasil teh. Padahal mah aing-aing keneh bae lah jeung reng-rengan. Moal nyaho sia mah tuan. Wah, sok lebok kadinya lah. Aing ge endung lah. Endung capek gawe teu puguh. Aing ge hayang ngarasakeun hasil anu mucekil. Dudung, kenapa kamu melamun? Apa yang dipikirkan, ha? Jangan hulang-hulang begitu, Dudung. Oh, begini Tuhan. Ari ngalamun namanya mikiran. Nah, bet araraneh teuing masih kene bisa eta si pencuri molosnya ka dieu. Buat sampai kacolongan dia anak buah anu sakitu lobana. Heran euy. Geus ieu mah ke masalah kinerjana nu eta mah lebih ditingkatkeun deui lah. Siang malam ke matuan. Bahkan personil ke mah ditambah lah. Oh, itu mah terserah kamu, yang penting perusahaan kita aman-aman saja. Tidak ada yang mencuri lagi. Beres tuan lah, beres. Yang penting mah pokok paling utama bagaimana nih anak tuan bisa pulih lagi, bisa cantik lagi seperti biasa, ya. Oh iya dong, ya. Terima kasih. Jadi di dieu teh kurang aman gitu dah, Dudung. Ya Mbah, masih loba keneh pamalingan-pamalingan anu nyulusup yo. Padahal mah sapam-sapam ya istilahnya mah baris centeng lah lamun cek urang dieu mah digencar gitu tah. Tapi eta pamalingan masih bisa keneh bae molos. Perihal nu eta mah geus ulah aneh atuh, Dudung. Nah, maksud baula aneh kumaha bah? Teu ngarti ya Dudung mah. Ari urusan kadinya mah ya kadang-kadang anu di jero na oge sok ilueun pelebadinya mah. Nah, gitu Mbah. Pan abah ge keur ngora pernah jadi gegeden dina hiji parusahaan. Malum pan abah mah jelema jago, dipercaya dah kudu nunggat. Nya kitu sok nu di jero ilueun eta teh. Buah-buahnya mbahnya. Padahal mah aing ge dalang nama. Aing dalang nama ngeun moga-moga mah ulah sampai aya anu nyahoun lah kan hal seperti kieu. Ngeun lamun anak buah aing aya anu calembeng mah aya anu loba omong, wah bahaya gede yeuh.
ngen aita masak naon gede panyocokna lah, gede panyecepna, gede paniisna, moal sugan lah. Moal heuh. Nah, maneh batudang uleng itu. Nya Mbah, dudung ge mikir eta naon anu diomongkeun ku Mbah. Buah-buah kitu nya Mbahnya. Ih, geus kitu teh anu da mah geus itu we. Oh, apa yang dibicarakan Mbah Guru? Memang Tuan juga sebetulnya ada pikiran ke situ. Cuman kalau dipikir-pikir ya memang benar, tapi kalau dipikir lagi siapa yang berani seperti itu ya? Sekira-kiranya memang ada itu ya. Tapi iya, kalau tidak ada, mana mungkin sampai lancar begitu si pencuri itu. Ya begitulah, kira-kira begitu Tuhan. Tapi kenlah urusan kadinya mah jaanan. Dama kayak aya ieu anu nguruskeunana. Nu penting nama anak Tuhan sehat lagi, moy lagi gitu. Mbah Gurunya hukana moy segala euy. Alah, ampun teuing ah. Pamirsa kaum dangu sadaya di mana wae ayana tangtosna dina deungeut ieu urang tunda heula sakedapnya carita Tuan Sangkur jeung Dudung oge Mbah Guru anu kaleresan dina deungeut ieu nuju ngantosan Mandor Nurman milarian domba. Urang tunda sakedap mungkin oge kasampeur deui. Urang caturkeun atanapi caritakeun kaayaan si Koncleng jeung sahatanya rencangna samran anu aya di bumina Abah Samit. Mangga wilujeng ngadangukeun. Aduh, ari dewek mah ieu Kang Samran nya asa ngaririweuh di dieu kanu boga ieu mah asa kumaha kitu dah. Ari urusan kadinya mah celeng. Ya adalah di kumaha lah urang. Ya urang nu penting nama di dieu kumaha carana urang sangkan bisa meuli hate anu boga imah ieu lah. Pribadinya nama. Aduh, ampun teuing. Lain kumaha euy. Pagawean di dieu ya Kang Samran. Sakirana genah da kumaha? Nya yeuh celeng. Ngeunaheun mah ieu gawe di dieu lah. Nya ari ngeunaheun mah ari masalah gawena mah teu capek-capek ngukur metik enteh. Ngeun teh lah aya bae sasakalana. Ke. Naon maksudna ieu? Aya sasakala sagala ieu Kang Samran? Nya aya bae raregedna. Aya bae nyieun katugeunahna. Aya bae nyieun pijengkeleunana ieu. Uluh. Nah kumaha cik. Sabenerna mah kieu celeng. Akang gawe di dia betah sabenerna mah. Tumanina hiji pagawean teu pati capek, dua kabeneran ieu kokolotan di dieu nyata Abah Samin bager. Ngeun anu jadi reregeun, anu jadi sasakalana teh kaayaan di pagawean. Uluh. Cik, maksud Kang Samran naon anu sakirana sasakalana jeung anu jadi reregeun teh? Cik caritakeun Kang, caritakeun dah. Penasaran ya Koncleng yeuh. Tah
Ieu celeng. Urang gawe ti isuk nepi ka lohor. Lumayan lah hasilna. Kadang 10 kilo, bahkan nyampe 20 kilo. Ngen aya oge anu nyieun panyakit. Nya diantara nama pungli teh anu pungutan liar. Uluh. Nah, gitu Kang. Nya lamun urang menang 10 kilo eta mau tidak mau harus kudu eta 2 kilo di penta ku maranehna. Ya ngitung gitulah lamun 20 kilo meureun 4 kilo jeung saterusna. Ulu eta rutin gitu unggal poe. Nya bahkan lamun nyore urang kitu deui. Euy. Nah, begitu. Nah, teu aya anu bisa ngabereskeun hal anu seperti eta gitu Kang. Nya anu nek ngabereskeun ge saha? Anu boga kalakuanna kitu ge nyaga gedungna. Di antarana ya mandor besarna. Jeung aya di tukang pukulna tah anu katelah dudung. Gitu. Lah, Konceleng masuk penasaran euy. Hayang euy Konceleng yang ngalamar pagawean di dieu, hayang nyawe. Lamun bisa mantong Celeng lah dipanyakiteun. Nya model-model urang manek ngalawan kumaha, ja teu walah kaya teu bisa naon-naon. Ngan ukur pasrah we nu aya. Teu bisa gitu Kang. Ya pokoknya mah Konceleng berupaya lah kumaha carana hayang bisa digawe di dieu. Penasaran yeuh. Ngeun sakirana lamun akang ka kebon deui mah pangobrolkeun we lah ka atasan-atasannya atau ka para mandor bahwa dulur akang hayang digawe we di dieu gitu. Kumaha we carana da mah Kang? Usahakeun lah. Sangkan Konceleng teu kesel teuing di dieu. Adapun masalah anu kesebut pungli tadi teh keun we lah. Eta mah urusan leutik. Keun we urang teh mah. Nah, ari Konceleng bisa ngomong urusan leutik, tong dianggap leutik Kang. Celeng. Jawab ieu. Waduh, bahaya lamun urang ngalawan mah. Eueuh. Geus pokona mah kumaha bae na we lah. Percayakan lah urusan kerja mah anak Konceleng. Keun sugan bisa diatasi. Ya, ayo orang mah jelema leutik. Ya waktu keur ngelehan-ngelehan. Ya waktu keur ngalawan yang ngalawan. Antara menang jeung teu mah bagaimana nanti saja gitu. Pokoknya mah gitulah Kang. Soalnya Konceleng mah ya penasaran ya. Nya Celeng ngan anjakalna ya Akang teu bisa main po ya. Ya mun tah mah bisa main po seutik-eutikeun kitu tah. Bisa main silat. Meureun teu keung teuing saeutikna bisa ngalawan kitu tah. Ngan ieu mah urusan kieu lah. Aduh. Akang mah ngan ukur pasrah bae jeung hate teu ikhlas gelah. Pasti lah urusan kerja mah. Ngan ari kana Konceleng mah ya Akang percaya. Soalnya ya Konceleng mah kana silat ya lumayan arti pangaruh. Anu jadi bapak tukang silat jeung kasohor kitu tah pangabisana. Saeutik gedena meureun Konceleng ge katereuhan. Duka teuing lah masalah kadinya mah Kang. Ngan susuganan we gitu. Nu penting nama orang niat bener lah gitu. Adapun masalah kaditu nama orang serahkeun we lah ka Nu Maha Kawasa.
urusan kadinya mah urang ka mana horeng ya pasrahna pasti kana mah kawasa ngen heueuh Kang nu penting nama urang sabar we lah di dieu ya aja satik-ketikeun mah lumayan akang oge lah keur kirimkeun ka lembur mah geus aya kitu tah mantak ieu mah urang rek ngeunaheun rek teu ge urang betahkeun we lah di dieu nya celengnya siap lah ya hitung-hitung urang nyiar pengalaman wae kitu nya lah lain ari ieu Abah Hamid can datang wae nya cek ambu mah cenah neang si Nyai ditu neng asih ka nu lanceukna kitu nya heueuh keun urang lah tungguan we heulaanan ari ambu meureunan keur di dapur gitu nya keun lah lah ari kitu mah ngeun wayahna we ke isukan digawe pangomongkeun pangobrolkeun ka mandornya aya kitu dulur hayang ilu digawe di dieu nya pastilah akang diobrolkeun asal konceleng siap wae siap luar dalam lah siap lahir batin ya memang tujuannya Kang hayang digawe kitu teh jadi lembur urang teu aya pagawean picarekeun jeung picarekeun we nu aya je ampun ceuing jeung ari hati leutik mah inget ka si Kohar anu biasana sok abring-abringan jeung konsleng ieu keur kieu mah berpisah tapikeun we lah jageus amanat anu jadi indung lamun konsleng eta rek ngalalakon kitu nyari tujuan mah bebejana kaya nu jadi indung dek nuturkeun akang ka dieu gitu pogoh akang ge lamun ngingetkeun kaayaan di lembur urang mah wah sulit dina nyiar kahirupan teh padahal manu jadi mitoha lah lumayan lah kasebutna bos gabah gitu kan hari akang embung iluan jeung nu jadi kolot jeung mitoha kadang kalah kumahnya asa teu ngeunaheun we gitulah embung akang mah diatur ku kolot jeung kadang kalahna akang gede bisi aya pohona bisi aya nitah teh kan nu jadi kolot embung tah kitu mantak lamun nuturkeun mah kanu jadi kolot padahal mah lumayan ngenakang embung gitu lah urang kudu mandiri Kang ajen kukumaha ge isin ya urang iluan jeung na jadi kolot komo barjeng kana sakadang mitoha asa bisa kumahaeun kitu tah ya sanajan anu kasebut ngabantu tapi saeutik gedena kan urang yang urang ge materi makan aduh kitu nya ada urusan kadinya mah. Pamirsa kaum dangu sadaya urang cekapkeun heula dugi ka dieu pedaran carita Sunda carita wadul si Konceleng dina bagian anu ka-22 hatur nuhun dina segala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah kakumpingna nya oge dina tata cara penyampaianana kitu tah insyaallah urang tiasa patepang deui dina bagian anu saterasna simkuring Mang Egi sapara kancah bade amit mundur amit mungkur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah.